Haji aing Pak Hajat aya keneh kitu ai Parurah aya keneh Bapak RW aya keneh hayu kasepuhan aya keneh nuhun kitu ieu rek lagu ieu ya lagu anu alus mah lagu di Bandung ieu ning nong Jalan Dewi Sartika jeung lapang Tegalega dina wanci sore tegesna sabada isa loba ucing gering ngalayap tepi ka peuting ngadon dagang pingping keur lalaki nu curaling nengkol kagar nu jati katelah na kebon tangkil wilayah nu pasti sari tempat nu nyempil bikang pabaliut nawiskeun barang nu nyumput jalu nu kapincut ka kamer langsung ngagutreut lah ayo langsung istrika aduh nah ampun geus nya si lain sok diurut lain aing nya ukur sareret tetep saliwat tapi duriat cuman tel masket mati lir perah diri sumerah kumambang asih netepan tetep diri ngambang kabandang kacilumpang kumaneh diri nguyung kabantun kanyalindung nah tempat nayaga kabeh urang anjay yeh anu ngeunah mah lagu ieu nya anu Bapak jalan satapak tapi rumpakana urang ganti urang Mapai jalan satapak kuring lempang jeung indung budak maksud narek meuli wedak duit nage duduk dadak kami toha acan tinak dasieun ku anjing galak cimatana carinak-nak gancang disusut ku lamak ka imah langsung ngadangkat ku kuring terus dipurat ayo kurang naon kado ayo ampun kamu kok aja ya kamu kok jauh mau geus teu aneh kamu kok deukeut nu kieu nya kamu deukeut boga ka bogoh deukeut isuk-isuk silih tetep dipahugi peso nu seukeut diambean bau hitut kata bogelan ya musia Trajayanya euy lain inget ka baheula deuk baheula teh keur daek mesin ngora keneh urang dieu sok aya anu katraja anu kabalida nya tukang kredit jenenganna teh Abah Inan aduh eta opang bageurna sabar tukang kredit nya ai di balida tetangga dewek biro dia urang balida biro eta ai ngawur tara mayar tara si eta mah pan sok mingguan Abah Inan deh cenah Abah Inan ayeuna rek ngaranjuk bureng eta nu ngaranjuk teh lobaan termasuk Ibu Rodia tetangga dewek nya ngilu nganjuk nya aing ngiritkeun teh mingguan nganjuk teh panggedena si eta mah datara bayar tara ngan dewek teh sempet ngageuingkeun dari Abah Inan kali si eta mah tong dibayar henteu aya hut weta Abah Inan geuningan aya keneh alhamdulillahirabbil alamin moal sedih prihatin Abah Inan aduh nya kitu pan jodoh pati bagja cilaka rahasia nu maha kawasa
eta ieu ngagambarkeun Abah Inan keur ngoranya keur sok ngirikeun ka balida. Minggu datang kalinya euy cenah ieu Abah Inan batur malayar ka Abah Inan teh. Eta Birodiah mah henteu euy bidiah cenah ieu Abah Inan wayahna cenah pre heula cama ka majar wios. Abah iku sabarna wios. Aduh ampun deui. Minggu deui di beh kulon di beh watan mah kabeh balalayar. Tatangga deweknya Birodiah anger teu mayar deui wae. Wayahna cenah Abah Inan moal mayar wios. Ayo tara nyamuli tara sok nenggangkeun diri tapi tara mayar gitu. Da sabaraha oge aya batesna lila-lila mah keheul Abah Inan geus tilu poe teu mayar-mayar kadinya deui minggu deui teh. Cenah mingguan cenah Abah Inan yeuh malalayar batur torojo teh Birodiah hol ti imahna. Abah cenah moal mayar hantem. Hantem Abah ieu gonek guranya we. Kira mayar cenah goblok sih. Kakarek ku dewek dielingan bah kapayuna kade tatangga uing motong di bere. Aduh ampun deh. Kasih dawala karunya euy nguyung geus hampir setengah bulan da budak teh. Kadang kala seuri gitu kadang kala nya kitu we. Kang, ari parurah hiji can kapayun. Parurah hiji. Nya inu seuri mah teh loba ngan duit eueuh hiji. Tadi pan bos Korea kapanggul pan teu mere ka dewek teh. Seuri heula kena balik. Tah geus seuri kena balik. Lain ai parurah jeung Pak RW aya kitu. Ayo ampun bager da mah. Parurah mah pang bageurna kamari papanggihna jaga jeung dewek. Wah cenah Kang Cepotnya wuhun. Kali sakedap jeung parurah teh. Ai sugan dewek kerek merokok cenah. Kang cenah kali ieu pangjorongkeun motor dewek mogok cenah. Sugan tarik mere duit. Ai sugan tarik mere duit di tengah jorong motorna mogok euy. Aduh ampun teh. Jak keur laleuleus hantem. Abah Inan eta mah dipak hantem gitu. Aduh. Jang kajen ting susah oge uing mah hari kakawihan we ieu. Kaul nya potret manehna nu katampi minggu kamari di pingguran disimpen di HD anteng ditetep jadi batur dina simpe. Aduh enak mapaesan taman hati potret manehna dingin potret manehna dipilih di sidik-sidik ditetep di bulak balik. Bu manis bae itu tak potret socana emutna tetepna sagalana ngankeun kuring bae ajak kene goblok sotik deui aing bener nih kenanganna kalah kaeur Kamu nyabot tasu begitu ya pasar ngagak-gak wae. Ayo tadi keur uing teu leres ya main nolong tong wae kitu. Ayo uing keur cageurna ai renteu kalah kaeur. Pan jadi potret maneh na bari ngadagang gitu. Aduh ampun teh.
aya naon Kang lain gitu si lain nguyung mete kunaon kuring mah keur ngalamun akang nguyung mete ngimpi teu pararuguh pisan ngimpi abdi kacanak caah kabawa caah sumuhun aduh kek malam naon ngimpina malam Sabtu teh salapan dicokot tilu tinggal genep aya buang karung gitu sugan teh genep dihitung Sri lungguh dunya lara pati kok aya hitungan ai Sri naon Sri ninggang diwapatani watekna loba pare lamun teu kuwereng parena ai lungguh aya di ajengan watekna kasucian lamun bener ngamalkeun ilmuna ai dunya di tukang dagang ai watekna loba duit lamun payu daganganana ai larding yang di tukang tambang watekna loba lulub lamun loba tangkal waruna ayeuna mah geus teu zaman tangkal waru henteu ai pati ninggangkeun dijagal watekna loba daging lamun aya pinciteunana ai kok ninggang di badminton terus ninggang di kacemes ai uing ninggang di kok alah Gusti nu agung ini hanjakan nanya kadukun ieu aduh jadi bener si lain teh bogo kasih ikok tuh jadi salah Pak aing kalau nguruskan si ikok ayo ampun aing mah geus pernah bobogohan duaan jeung anak di si Andi nya aing sugan teh lain ka bogo si Andi hanas ku aing deuketan aing pete nanyakeun si Andi pan anak aing ayo ampun dawala berhenti balik pun aing berenang aing jadi mitoha ke anak ya ampun hiburan we tambah ngalamun ulah ngalamun di dawana nya kumaha ieu ngaberahkeun hate ka dinya Kang urang ngaberahkeun ka pusing tah lamun ngaberahkeun ka pusing ayeuna kieu dawana hitung-hitung ubaran hate nu keur pusing sorangan maneh teh nya tah ayeuna urang ngawih dina lagu Asmarandana tapi Asmarandana teh lamun we oh gitu eta lamun kumaha lamun we eta lamun kumaha mun we eta kumaha lamun lamun wungkul itu gelok teh terselip-selip acan jadi kumaha akah heula dewek heula akar nyokot nu naon dek bisa si akak laguna jeung ieu na ya bisa cikan hayang nyaho nu hayang nyaho Asmarandana basa mamang ka Jakarta maksudna ngahaja nyaba dagarwana hayang kabaya kalampah mawa bapak kapala Trajaya ngan hanjakal harga kabayana mahal kapaksa jajan bakakak hayang mana bisa naon lamun bisa ek diajar we sok silaing lamun geus leungitkeun ka sedih leungitkeun ayeuna bagian uing sok pirakut teu bisa nu kieu we bojo dontok montok mongplo torojol kokolot ngomong oyot boloon molotot kok nyokot boboko kosong bojo olot poporongos koh kol olot nongtot nonghol masih lagi rek kumaha nu penting mah we kitu teh kayak kokolan gitu teh tapi bisa sih da bala
ai akal lamun bisa henteu dewek bisa nu rek diajar cikan sok bagian akana bagian kuing nu nya meureun udud surutu kubu burujul ya tong eta hesir we tamanya subuh kukurudung dudung nubruk rungkun cucuk nu urut guludug tuur dudung gugus bujur dudung muncrut cukul tutut wungkul was teueuh bebek we atuh ta bagian si laing uing naon si laing bagian i yo aduh dek diajar gini kayak uing yang geus kieu bae lah sok bari kitu bae teh naon bisiti ngirim kiripik mipir birik si ili kilicir biiti kiih si ili ngintip biiti sirilik si ili bijil pipi biiti diciwit tapi bisaan bener ayeuna bagian si akana sok hibur hate uing ulah sampai pusing teh